Dok. Naon deh? Elep mogok naon deh? Nya elep. Pot. Naon pot-potan? Kang naon araraneh gitu. Pot. Naonnya? Bawa jurig Kang. Hah? Jurig. Zaman kieu saya percaya keneh ka jurig. Eh, Tahayul beleguk jurig teh. Oh kabejak ke jelema paeh ku jurig eueuh. raha kumaha. Lamun kubeus loba. Matak aing mesin keneh kubeus daripada sieun ku jurig. Di Bandung tuh di Jalan Merdeka jurig loba. Hayang dipoto jeung jurig. Heuh di sieun aing mah sieun ku jurig. Pot. Lain sieun tiris teh. Pot. Dawale. Dia dawale. Heeh gitu. Pot. Ulah. Naon? Ka dieu. Cicing keur ngahejeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat una jaya nu linggih di sirah cai. Sang ratu mut putih bumi mangap banyu mingkem. Bala lager jurig di dieu. Kawa jurig di ditu we di Bandung bala lager. Kumaha gitu. Sang mere kuota. Bah! Rasa sia. Pot. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lekoh ya. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. Salamet we. Bah! Rasa cita pot. Ieu mah jambe nu teu mati lain. Juringna budeg. Sora jurig ieu mah Kang. Sora Ulah naon ka dieu teh? sora anggur tuh. Jurigna mempek. Aya naon besti? Lain aya naon saya pikakeun. Pikakeun naon? Pokona pikakeun. Muring kak bulu punuk teh sing saropot. Naon aya sorak pikakeun. Belah mana? Ditu? Hah? Ditu? Ditu? Heuh ditu? Ditu? Heuh. Aslina demi Allah aing. Bener? Weh. Muring kak bulu punuk teh. Aslina sang. Belah mana ditu dengekeun geura dengekeun. Muring kak bulu punuk teh demi Allah aing. Bener we. Aslina we. Bijilna teh belah mana dengekeun heula atuh. Kege aya jempe heula siana. Pikakeungeun heueuh. Belah man astagfirullahaladzim. Siana jempe heula babak. Koplok sejeng nyiduhan ka adi teh. Tenang kege garing. Beleguk lain urusan garing geuleuh. Nya eueuh. Setan epo ka adi setan jeung nyiduhan kege garing. Goblok males ka aing. Kudu teuing teh. Tadi ngingin ku sia. Sadana wanita. Naonnya? Pot. Make eho.
Pot. Saha aha urang mana na rek naon rek we naon goblok ieu belegug ti zaman Firaun anu ngaranna Eho tungtungna belegug rek naon on sia rek naon rek Eho na koslet pot sada naon eta euy hayang apa nu kitu heeh eta teh gajah rek kenog mana we karep si goblok gajah ngenog gajah mah beranak ti mimiti iraha gajah ngenog anjing asa we ngejawab asa ngomong sia taralala Prola dan Pak Udin jete pauna kamana karep pake jeung gajah ngenog si goblok anjing kakara sia nyari mah jeung gajah ngenog aing teh kebayang eta gajah ngelek bobokok rek nyileungleum sagede kumaha bobokona anjing geus teh belegug sia ada gajah ngenog puguh dah ayam anjing mengas anjing ngilu kulit putih alah anjing alah aing mah dimayar 20.000 ka sia anjing naon deui ai maneh aing kebayang aya gajah pelung gajah biasa ge gede komo gajah pelung sekali modo sekacamatan karungkup ku waduk alah anjing jeruk kulit putih anjing geus atuh alah naon deui nu karunya mah gajah kate ongko gede tapi penek geus teh belegug anjing pipi nyeri anjing alah naon hasil aing lapar jajan yuk jajan naon bubur gajah anjing bubur ayam goblok pandi ganti ku gajah anjing Wing mah resep bubur gajah mah naon atuh lamun bakakak gajah beuki anjing bakakak gajah kumaha ngadangkakeun anjing geus sia kunaon nyolokna goblok ku tiang listrik bagus Allahu Akbar Gusti nu agung sia mah jeung gajah ngenog segala rupa alah rupa-rupa hirup di dunia ampun gogoda nepi ka kieu alah Dora di mana sia ieu di tukang aya gajah pindah kontrakan alah Allahu Akbar surah naon ye euy aduh Gusti nu agung nepi kariweuh kieu naon sia teh jang bagi-bagi seuri teh naon gajahna datang goblok sia tong kitu teh sia teh bapak goblok doraka sia kakolot aing malen kakolot ka gajah kabeneran deh bapak aing ka dieu aya gajah ngalamun loba hutang ka Bang Emok aya gajah tularena sauted dina sirah kuncung belegung sia teh naon deui aya gajah mamawa kantong naik sekolah PAUD anjing
Saya teh gajah-gajah teh ka aing goblok teh. Nih bapak abdi mah ka gajah. Bapak tong sia ka gajah. Ning sia ngebahas kantong. Nu mawa kantong di dieu aing. Nya tuh nari bapak nurutan gajah mawa kantong. Coba. Kabida-bida ting si teh. Jeung nyiduhan ka anak teh. Kege garing. Benda-benda ting bapak tong sia. Ae nepi ka kitu-kitu na sia ka kolot teh. Banting sia ku aing. Nah, kalau kaseri aya gajah darah tinggi. Rek setruk. Silahing apa gajah setruk. Kumaha tulalena jeceng kalau. Halo, Akbar. Temenang kitu doraka ka kolote ae nya. Sugan teh wah gawir di dieu. Ngebrus itu. Sugan teh wah gawir di dieu meni rewas. Tak aya gawir. Naon jang? Aya gajah digebrus. Sugan teh di dieu mah wah gawir. Pek teh gawir wongkul. Ieu dadang adun-udun. Tega berus kana gawir. Ieu dada jadi babak belur. Sugan teh di dieu mah wah gawir. Bener wasia kuring. Meninggal nyiap ya hate. Sana mengodong. Naon merong. Itu sih ngomong gitu-gitu. Geuluh kadengenya. Cik yang si lain teh geus cara brong-goblong saya teh. Ai ngomong gitu-gitu. Aya gajah tuh turut muning. Naon jang? Ulah kaget ya aing bar. Naon jak? Duka apa? Bar. Ayana. Bar. Syah, goblok, syah. Setan. Nepi ka ngaclang aing. Da malah bapak si lain juga ucing. Digebah cereng. Koplok sia. Kebina-bina teuing sia teh. Ai. Ampura bapak. Ampura bapak. Gitu sia apa ucing direwas kacelna jiga bapak aing bieu aya gajah reuwasan anak. Allahu Akbar Gusti Agung nuhun bapak bisa ngeuna seuri abi mah alah teu ngeuna dahar ge ngeuna seuri atuh abi teh. Aduh cicing teu aya sanes ieu teh nyaeta Arya Bima. Salaresna Bima teh acan maut. Malahan ieu Bima aya kejadian di lautan. Anu matak ieu Bima bade nepangan Semar Badranaya. Itu ujaring carita. Ulah kaget ya aing bar. Dulu itu ayanak yang ganeng ayanak we. Gerewek jadi perkosa bapak juga teh. Udah beda teuing. Udah naon bapak juga puyuh. Banyak puyuh gede, puyuh nak kereuneuh. Tadi gajah, ayeuna puyuh. Bebeakan gitu aja. Ngangap naon ka aing jang? Ngangap bapak. Nuhun jang sami-sami, Pak. Ulah kaget ya aing bar. Siapa tukang kredit lain teh? Nya tukang kredit sora ngegentem kitu. Nah, ada tukang kredit teh urusan yang sora goblok teh. Heeh. Si mangarus geuning sora kitu tukang kredit. Ya Arya Bima nepangan ieu Semar Badranaya aja kaget ya aing mah.
jurig da wala. Jurig. Ayana. Naon sia? Yang karir riwa kai. Wah. Da wala jurig da wala. Ayana. Da wala jurig da wala. Benar goblok. Jurig. Keduanya. Botai di goblok deh. Medut jeung naon. Nah ieu teh agan teh ririwa. Atanapi ieu teh agan teh juragan Bima masih kene jumeneng nu. Upami agan diriwa tangtos agan teh ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima. Komo penumur beng alam. Jadi arwah marakayangan kapedol ku kapanasaran dunya. Dedeh teuing upami salira janten diriwa ayaana. Nah aya teh agan teh ririwa atanapi masih kena jumeneng. Mar. Si Semar nyangka aing ririwa. Nyangka aing geus bae. Sumuhun. Aing hirup keneh Mar. Tingali suku aing napak kana taneuh. Ieu teh agan teh masih kena jumeneng. Aing hirup Mar. Gusti aya anak agan. Paingan di sim abdi teh perjanten agan maot. Cik saha aing paeh Mar? Cik saha? Yang juragan Bima masih kena jumeneng yang. Udang yang. Juragan Bima masih kena jumeneng yang. Udang yang. Udang yang. Ganeng. Teu sopan anu teuing teh. Coba. Si kaplok sia. Udang siapa tudang? Gusti Nu Agung da wala gini teh juragan Bima ulah. Eluh agan. Pot. Tulus aing boga HP pintu 2 teh. 2 kartu. Ceuk saha aing paeh bot. Agan gujrud lemur ar saja jagat. Agan teh maot. Ceuk saha aing paeh. Aya we agan bawa. Alhamdulillah da wala hudang da wala. Dunungan aing masih keneh jumeneng da wala. Nu hudang gua. Ulah. Gusti Nu Agung. Agung. Geuleuh teh cerik sia teh aing teh. Sadamulan cerik teh. Saurna teh agan teh maot. Ceuk saha aing paeh heula. Gojrud agan. Gojrud agan salira teh parantos maot. Aing ceuk saha paeh Mar? Cik Pak nyebejakeun Pak. Ari saurna mah agan teh cenah maot teh saur dorna. Ceuk si guru dorna. Sumuhun. Sidik aing teh dititah teh ku si guru dorna. Kumaha? Aing teh dititah teh ku si guru dorna. Uluh. Di piwarang naon agan? Aing teh Mar dititah ku si guru dorna. Nyaeta neangan Tirta Pawitra. Milarian Tirta Pawitra. Naon atuh si teh? Gandeng nying ukak-ukuk atuh na. Leung lamun ngenog bae henteu. Di piwarang milarian Tirta Pawitra? Inggih. Ulu. Apa itu Pak? Apa jang? Naon Tirta Pawitra teh? Ari Tirta teh hartina cai. Ari Pawitra suci. Oh cai dugan lain. Heureut ge otakna ampun kana dewegan jigna teh. Basa nepi ka lempeng kieu. Milarian cai kasucian. Inggih. Ka mana? Mimitina mah aing teh dititah teh ka leuweung Mar. Ka leuweung. Bener. Leuweung mana?
disebut teh alas tibrasara. Alas tibrasara. Alas tibrasara teh tibrasari mun Pak. Eta aja. Lajeng aing init alas tibrasara mah. Deteangan eta tirta pawitra. Dina mangsa aing di tengah leuweung aing panggih jeung 2 buta. Penak sareng 2 buta gede mah. Cangkung badag. 2 anak ku aing dielehkeun sabab ngahalangan kana pamangsunan aing. Lajeng eleh eta 2 buta. Leungit tampil lebih jadi dewa mah. Jadi dewa. Uluh. Dewa naon? Dewa Indra jeung Dewa Bayu. Da abdi ge dewa kan. Gabur dewa naon sia? Nya dewa lah. Heueuh nya euy. Kadung teh eta ngaran aing. Lajeng aya tangkal kai di tengah leuweung anu panggedena bar. Tangkal kai nya. Waing eta tangkal kai dirabut. Dipereut di alas saida. Luar biasanya Juragan Bima meureut tangkal kai. Ya. Teu logika. Bogo da anu. Lapang Juragan Bima mah jangkung gede. Gede bohong. Coba nepi ka teu percaya teh si goblok anu kieu ya. Lajeng dipereut eta saida kaluar bar. Dibawa ka si guru dorna. Lajeng lain ieu cenah. Lajeng lain di leuweung lamun maneh hayang nyaho Bima. Di mana? Di laut. Init aing ka laut kidul bar. Karanca buana, buaya lain buana. Oka Jayanti. Tah deukeut eta. Brus aing man. Ka lautan, laut diubek ku aing. Kadenge ku sia laut diubek. Pogo darina baskom. Aing. Lajeng dina mangsa aing keur ngubek di lautan. Torojo teh nu datang ka aing bar. Ulu, Bang Emok lain. Di mana goblok? Di laut aya Bang Emok. Setan. Nah, ada lauk kemudian ebangna. Di laut Bang Geboy mun Bang Emok. Aya naon? Aya makhluk nyamperkeun ka aing bar. Makhluk naon? Naga. Aing gelut jeung naga bar. Ulu. Ulu. Nyaho we naga. Naga teh naon? Masih we goblok lieur aing. Naga teh makhluk gede. Orai gede naga teh. Naon naga sari? Eta mah hakaneun. Iya mah orai, naga orai. Goblok, abdi tong diajak ngobrol wae teh si goblok. Lamun rek diajak ngobrol ajak keluar lieur ka aing. Bawa ka Alfamart kitu. Bebenyokeun kitu. Nah, gandap di macana cicing sia. Sakali dia ngomong jejak ku aing sia. Edan sia. Kala kaheureuy sia. Layak kumaha. Gini kayak tamu. Terus lah piagan. Maning sia goblok. Nyeun cai atuh kayak tamu teh Pak. Cai naon jang? Cai kesucian. Lajeng aing gelut jeung naga eta naga dibatek ku aing bar. Naga eleh ku aing. Lajeng batuk kagan cicing sia. Tu batuk malen aing dalang. Dina mangsa aing keur capek mar ngadak-adak lautan jadi tenang. Anu tadina omak cing jalalgur. Lajeng aing keur ngambang dina cai. Teu koneng. Bar di sim abdi payahan si cepot bar. Bade agan. Gini tamu. Tuh celek deui goblok ya. Da mulai aing mau rame goblok juga. Aya eta gede hulu we sia mah. Lajeng
dina mangsa aing keur ngabang kitu mar aya nu kaluar cahaya papat warnane tina awak aing putih kuning abang ireng putih kuning abang sayang putih kuning abang toyib putih kuning abang pipip kabur goblok ti kaduhung ka dieu aing sabar juragan aku lajeng ta eta cahaya tilalila ngawujud jadi makhluk mar jantan makhluk jadi makhluk makhluk naon eta makhluk teh sarua pisan jeung aing naon-naonana ngan ukuranana leutik mar sagede kieu tah sagede korek api mar cangkang korek api lajeng eta makhluk teh bisa napak sancang nangtung dina saluhureun cai aing keur ngabang mar ulu lajeng ditanya ku aing kumaha sasia abdi ulan cepot lain jadi dikungku eling puas ya kalau main HP sama tong kitu teuing ka anak teh sia kadang wae goblok ngalonyeng atuh nanya ka aing saha sia jawabanana aneh mar naon sia teh aing teh sia ulu sia teh aing teh sia iki ari abdi gan nu gelo si bobo cicing kapok mah eta kapok baru kana batur teu keseleun bener aing gigian teh lajeng deangan naon siapi mah najakeun ka aing ceuk aing dengan tirta pawitra cai kasucian sia lamun hayang pangih jeung cai kasucian abus kana ceuli aing saur saha ceuk eta Bima anu leutik ceuk aing pamohalan aing bisa abus kana ceuli sia sagede teu leutikna tapi jawabanana aneh mar naon tong boros sia sina Bima dunya asup kana ceuli aing ulu dongeng naon ieu lajeng teu disangka teu dinyana aing plus teh kana ceuli bar lebat asup aing kana ceuli aing nu hejo agan cicing aduh jang meuli rokok ka Alpa jing jang meulina ka itu ka Israel cenah dibom sia goblok sugan karudang lajeng dina jero ceuli aing betah mar kakara umur-umuran aing hirup mangih katenangan jika dina jero ceuli anu disebutkeun tadi aneh luar biasa mar betah aing di dinya jiwa aing tenang mar tumanina tangtrem kana jiwa aing teu hayang teu embung teu lapar teu naon aing genah di dinya mar ditanya aing kumaha Bima rasana betah aing di dieu genah tah nu diteangan ku sia teh genahna mode teh eta mah contona dina ceuli sia eta contona mar lamun sia yang pangih jeung eta wayana balik di sakadunya aing mung balik mar betah jeung aing mung balik keukeuh aing mung na eta mah burai teh mar aya cahaya nyeretkeun ka aing di jero ceuli terus deui aing ke nyaeta ka lautan mar jadi aing geus pangih jeung aing pribadi mar anu ceritakeun ku si Semar ti baheula lamun hayang pangih jeung Gustina kudu apal heula ka dirina di mana geus apal ka dirina tangtu apal ka Gustina di mana-mana geus apal ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa nulis lain bodoh teu bisa maca tapi bodoh teu umaku teu umaing hirup aya nu bogana bar daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran mar aing geus panggih mar aya anak agan wilujeng agan
paingan cahaya gilang gumilang pamente salira agan nepi ka hurung kieu cahaya salira agan nuhun agan dawala Pak tingali dunungan silainya nepi ka cahayaan kieu nya sarua we goblok aing mah dan nu taraktirakat mah kieu tapaleun kana urusan nu kieu ngaharamkeun kana kieu teh ngaharamkeun ngapirkeun ka batur teh barokana batur teh boga meureun pangalaman sewang-sewang taing teh mar kahiji hayang panggih jeung sia mar kaduana aing hayang sono hayang panggih jeung pamajikan aing anteur aing ka Pringgadani uluh sia ieu anjeun cilaka mah ieu cilaka mah ieu duh naon siji kana luas mar yang bejakeun yang cing ulah bejakeun dulu ku aka di tanah ge kakak mung jeung disentak sok eta tadi ngomong wae di titah mung di titah jempe geura di mung ngomong wae aya naon pot nguningakeun agan dina mangsa agan kawartoskeun maot teh di Pringgandani teh kajantenan kejadian naon cek aing oge kusia saparantosna agan kawartoskeun maot teh di Pringgandani teh kajantenan kejadian naon daula pan agan teh maot cenah iya aing sabaraha poe bar 3 dinten agan 3 bulan maksud teh 3 bulan sumuhun perasaan aing mah sapoe bar laras agan beda dimensi itu sareng dimensi urang dimensi teh naon nu make keusik ning eta mah semen dimensi ya aing rek kadongeng tah geus anggeus ye bawalah dengekeun wae atuh teh tah juragan ibu ratu teh punten ye kasar janten rana ya nah eta mah agan bereng teh nu ngalamar barogoheun ka tuang garwa ka pamajikan aing aya nu bogoh sumuhun saha tah ieu pun lanceuk bogoh goblok hayang aing modar setan kaleuwihan euy teh sia aing can pernah kitu heureui ulah kaleuwihan nu bogoh malen abdi agan tah bapa kan koplok sia uluy tah kulantaran seueur teuing anu ngalaman yang kapaksa di Pringgandani teh dayakeun sayembara sumuhun sayembara naon saha-saha nu bisa ngelekeun jago sayembara tiasa ngaboyong Ibu Ratu Arimi saha jagona Tuang Putra saha Udin timimiti iraha Bima anakna Udin goblok kege garing ada tenanya jadi anak aing jadi jago sumuhun bar di simabdi urang awut-awut saya marah ku aing bar irit ka Pringgadani agan diawut-awut ku aing kupingan teh agan teh bade ngawut-ngawut saya marah tinggi bar batal agan ngelmu teh normal batal agan lamun ngawut-ngawut saya marah ini na agan tidak durukan upami kitu waduh Semar luar biasa ieu jelema agan batal agan upami agan ngaduruk imah batal ini na tina durukan lain ngaduruk imah goblok tanya kana pisapat mentong pipilueun setan jadi aing batal mah batal agan jadi aing kudu kumaha bar ai ka itu mah ka itu agan mangga
maka itu agan sakantenan agan ngiring saemara margi naon ieu saemara moal tiasa rengse sate acana jago eleh jadi aing kudu ngilu saemara sumuhun bar kumaha teh Thanos naon teh Juragan Gatotkaca teh putrana Juragan Bima ayeuna dititah gelut marabutkeun Ibu Ratu Arimi tong kagok kitu mah nyaho bapa jeung abdi nyaho marabutkeun entok jeung abdi bina-bina teuing cicipot aing teu ngarti aing milu saemara sumuhun atuh aing kaitu mar pirat kabeh tah kaituna ulah ngange acuk anu ieu ulah make baju ieu sumuhun make baju naon aing cobian agang ngange lejing sakarek jumpa kebayang Juragan Bima make lejing mua tengah genuk lho tapi kadibayang-bayang kieu aing ampun lejing nanti loreng nih oh siapa bayang-bayang goblok aing ulah make baju ieu sumuhun make baju naon ku jisim abdi agan dipasihan racukan aing diberi baju ku si Semar sumuhun tong dipercaya kan makanya mere baju manehna teh teu baju cicing kumaha cara lamar peureum agana peureum aing mar sumuhun geus mar sae mangga lajeng iya Semar Badrana ya malum dudu wong samanea iya Semar mardih kana asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa malah manar aya ijabahna nu murbeng alam atuh memang pangeran morek nangei kabongkokna asaha wae anu salamina hatena manteng mayeng kahiyang mahalanggeng Ati Arya Bima dijiad ku Semar leungit tampil lebih hilang tanpa karana ngajang ngelek dadia makhluk pikasieun deni rahing kang samya salin busana deni rahing kang samya salin busana salin busana sapisan nah cecengiran deuleu Juragan Bima jadi kitu tiga ceng-celengan alah sing horeng jelema mah kumaha nu nyieun euy nu nyeuna entok datang lagi meri tuh berarti ka aing sama goblok sebut entok teh bar jadi kieu marna aing jadi kieu mar tah upami kieu mah moal aya nu uningaeun ka agan hebat si Semar luar biasa tinggal lipot bapa bane nya ka Batu Rungku da di Matara siana carekeun goblok cenah teh ngiring agan saemara jadi bar ganti wujud ganti nami saha ngaran aing bar jang rekaul ulah capek liur lila geus ku Semar dipancing wae sidik gelo salira ku jisim abdi bade dipasihan nami Pawana Suta batur maralus aing mah cepot teh aya hartina bar aya ari Pawana teh hartosna teh angin sumuhun ari Suta teh tolak jadi agan teh tolak angin cik teh kumahan pe ka tereureuk kieu teh jadi Pawana teh angin ari Suta teh anak sumuhun jadi agan teh anak angin berarti hitut
Ini badaraeud ih. Nah, aing anak angin. Apan agan teh kapungkur dirorok nyaeta ku Dewa Bayu ti sawarga Maniloka nyaeta Dewa Angin. Wala. Hebat si Semar. Jadi Suta teh anak Pak? Heeh. Suta teh anak. Heeh. Berarti Semar Suta entog. Artina Semar anak entog. Cepot Suta doma. Artinya cepot anak doma. Berarti bapak domanya. Iya benar. Iya benar Pak. Kaduhung aing. Jadi sok ayo mar lamun kitu carana ngiringan saya marah kaula. Mangga ayo ini ya. Ayo jak. Alim. Naon? Alim. Alim. Sumuhun. Naon maksudna make jeung mung sia? Rek debat yang aing. Tong boros sia debat yang aing. Rocky Gerung datangkeun ka aing. Lainna naon ari bapak kudu make logistik, logika. Naon? Ayeuna pan urang terek nyamar jeung Juragan Bima teh jeung Pamana Suta. Ayeuna urang tiluan ka itu. Apan di Pringgandani TKB teh arapaleun ka urang teh. Wararawu. Juragan Gatot Kaca, Ibu Ratu Arimi nyarahueun. Kumaha lamun curiga? Ai dulu jang. Minum cerang tadi sugi-sugi lain. Cerdas ge lain. Jang teu sangka aya reueusna aing ka sia. Moal nu apaleun ka sia hiji oge. Moal nu apaleun, pertahankeun kecerdasan manehna. Aja. Lain naon da bala percaya ka ilmu dewek ilmu bapak dewek mah deui. Heureun naon di Pringgandani teh teh loba hutang. Dan loba nu nagih pan lieur. Bodoh deui we tuh. Kadokong mana aing ye? Juragan Gatot Kaca gagah, Bima gagah. Heeh, mana ya poe dukung ya? Lekat catur di jalana ieu pawana Suta kairing Semar Badrana ya sapala putra.